Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36 bagian Ammasyar wa ammasyar jeung anapun ari syarat ukur karena telakeun itu wadok dina hukum syarat. Definisi syarat bahwa mangkari di syarat etama perkara yang jamu al-misti min adami tina teu ayana syarat naon al-adamu teu ayana atawa eueuhna masruf wala yalzam jeung teu mesti min wujudihi tina ayana syarat naon wujuduhu ayana masruf naon wujudun ayana masruf wala adamu jeung eueuhna masruf lidatihi karena ayat karena datian itu masruf wa misal jeung ari contoh nasara eta al-haulu haul bin nisbati kalawan dinisbatkeun ila wujubi zakati kana wajibna zakat fil aini dina barang wal masiyati jeung dina imon-imon farinnahu mangka saestuna kalakuan jeung tingkah yalzam misti min adam tamamil haul tina teu ayana sampurna haul naon adam wujubi zakati teu aya wajibna zakat fima dina perkara dukiro anu dijadioskeun itu manusia madukiro teh nyata ain manusia wala yalzam jeung teu misti min wujud min wujudina tamamil haul tina ayana sampurna taun naon wujubu zakati wajibna zakat wala jeung teu misti naon ada wujubiha teu aya wajibna zakat tatawaqafu ngadago naon wujubu tatawaqafu anu ngadago naon wujubu zakati wajibna zakat ala milkin nisabi kana milik nisab milkan kalawan milik kamilan anu sampurna delik. Saterasna hitok wadok nyaeta syarat pandina hukum syarat dibagi dua tina aya hitok taklif nu kadua hitok wadok. Hitok taklif hukum wajib haram sunat makruh jeung ibahah. Hitok wadok sabab syarat sah fasid manik. Patokan syarat ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihi wujudu wala adam lidati perkara anu misti dina nalika eueuh syarat maka masuk nu disaratan eueuh ngan dina nalika aya syarat itu teu tantu masrut aya bisa jadi syarat ayat tapi masrut eueuh tak bisa jadi gitu itu maksudnya. Contoh syarat sahna puasa syarat kana salat heula syarat sahna salat nyaeta duhurul waqti manjing waktu masuk apakah masuk itu karena syarat masuk ma yalzamu min adamil adam samangsa eueuh duhulul waqti mangka teu sah salat samangsa can asup waktu mangka teu sah salat kumaha cenah lamun waktu geus asup na salat bisa sah la yalzamu min wujudihi wujudu tertentu
dina nalika naon dina nalika ayatna syarat jadi ayat masrut, terkadang syarat ayat tapi masrut terjadi. Contoh, tutup orang ayat manjing waktu geus manjing waktu suci geus tapi salah sahiji rukun teu dipigawe. Nah, maka itu pokoknya salah sahiji tatawaquf wujubiha teu dipigawe. Maka sanajan syarat komplit masuk eueuh itu da eueuh salah sahiji perkara anu didago ku eta masuk ku eta nu disyaratkan. Seperti mana dina kitab ieu, seperti dina nalika haul maka wajib zakat tina masyah ingon-ingon. Tina ingon-ingon. Eta tina tina tijaroh atau tina tijaroh. Begitu sameme naon sameme haul dina nalika haul maka hukum wajib zakat turun. Ngan dina nalika haul aya nah tetap wajib zakat aya geus tepung tahun ieu. Nah aya hukum wajib zakat cantang tu aya, bisa jadi aya, bisa jadi tetap eueuh. Ayeuna sanajan nepi kana hawa tegesna tepung tahu tapi can disoma berarti can wajib zakat. Gitu. Itu lebih maksud dari syarat. Amma mani'un anapun ari mani' anu nyegah kana sah. Bahwa maka ari itu mani' eta maya zamu min wujudihil adam wala yalzam min adamihi wujud wala adam lidati. Nu disebut patokan mani mayal zam min wujudi perkara anu misti tina ayatna eta perkara eueuh hukum. Contoh kira tuluy lah wala yalzam jeung teu misti min adami tina eueuhna mani naon wujud ayatna hukum. Contoh misalnya ari contoh eta al-haidu itu termasuk kana mani painang maka saestuna itu saestuna kalakuan jeung kaya zam misti min wujudi tina ayatna itu naon adam wujubi sholati teu aya wajibna salat. Masalah umpamana wala yalzam jeung teu misti min adamihi tina eueuhna itu naon wujubus sholati wajibna salat. Wala adam jeung teu aya teu wajibna salat. Wala adam wujubiha litawaqofi wujudi karena litawaqofi wujudiha karena ngadago wajibna salat ala asbabin kana pirang-pirang sabab akhorokan saja. Kota salat anu nyata hasil itu akan indah ada itu salat indah ada haid dina nalika daya haid. Oh, cantik itu. Waktu latang sebut yang terkadang berhasil itu sholat. Di nalika haid, titik. Dinya. Nungaran mandi, samang aya mandi maka hukum sah. Samang saya haid maka hukum wajib sholat. Kumaha lamun haid wala yalzam min adamihi wujudun. Nah
sah salatna din kumaha lamun hetna eueuhna salatna bisa sah teu terkadang teu tangtu. Lamun aya asbab akhirna aya berarti sah. Lamun asbab akhirna eueuh sanajan teu het mah teu ieu teh ngan teu tutup aurat berarti teu sah salatna. Itu mani jadi cantang tuh dina nalika eta mani eueuh salat wajib hukum aya cantang. Terkadang mani eueuh tetep hukum eueuh sabab eta hukum ngadagok kana ayana asbab musejen. Itu permaksadaan. Pakhoroja maka keluar laka bikenankeun min hada tina ieu masalah naon anna sabab saestuna ari sabab eta yusiru napakan itu sabab bitor paini kalawan dua arah na itu sabab dua tungtung asalna akni na maksud kaula torpai wujudi kahiji arah wa ayatna itu sabab wa adami din eueuhna wa syarat jeung ari syarat eta yusir napakan bitarbi adami kalawan arah eueuhna itu syarat pakar kumpul fil adami tina eueuhna pakar kumpul koma wal mani jeung ari mani eta yusir napakan itu mani bitarbi wujudihi tina arah ayatna itu mani pakar kumpul fil adami tina eueuhna hukum pakar kumpul. Ini kalau pahoroja maka pahoroja keluarlah satu kesimpulan bikin anjeun min hada tina ieu masalah nu luhur anna sabab yubsiru bitorfaini sesuai dengan patokan sabab nu tipaeun. Maya jamu min adamil adam satu arah wa min wujudil wujud dua arah. Jadi kalau sebab itu berlaku dua arah. Ketika ada sebab maka musabab ada hukum ayat. Ketika sabab maka hukum itu berarti dua arahnya. Yang jam min adamil adam mistik tina eueuhna musabab eueuhna sabab kana eueuhna musabab. Tina ayatna sabab kana ayatna musabab. Beda dengan syarat. Itu beda dengan syarat. Sabab mah yusiru bi torfaihi ani torfai wujudihi wa adamihi wasatu yusiru bi torfi adamihi takot anak jeung ari syaratna eta napakan kana hukum bi torfi adamihi pakot kalawan arah eueuhna itu syarat pakot unggul fil adami dina eueuhna hukum pakot unggul ari syaratna satu arah samang-samang syarat maka maksud itu sabalikna lamun mani samang-samang mani aya maka hukum itu nanti maksudnya. Jadi syarat mah tina dua arah sabab mah tina dua arah ya jam min wujudil wujud wa min adamil adamu lamun syarat mah ya jamu min adamil adamu lamun sabab lamun mani mah ya jamu min wujudil wujudu. Tapi dah terlihat sebenarnya. Wa mahal istifa imam jeung anapun
ari patempatan nyumpunanana perkara ya ta'ala anu cumantel itu bima kalawan perkara bima bahisil hukmi syar'i kalawan pirang-pirang bahasan hukum syara fil usuli dina tauhid dina usuli.